ngoyos heula ieu euy. Bawang. Sanggeus pararoe kitu lah. Pajuh mereka aturan ge. Kudu di aing panen ieu. Boga modal meureun. Kamu harus hasil. Ayeuna ku aing dioyos. Dengan secara teliti. Supaya bersih dan gemuk. Dipikir-pikir aing teh galau sorangan we di bunyak gitu. Batur baroga pasangan. Aing mah. Siapa sih lo? Lagi ngapain di kebun? Aku lagi bercocok tanam. Cocok tanam. Keur ngoyos goblok. Ngoyos itu apa? Kan saya mah nggak ngerti. Sia. Masih kene minang ngadang Kalau ini bagedut. tanaman bawang ya. Tong dicoba goblok. Kenapa? Ku aing dipusti-pusti awas keur ngoyos. Kok ngoyos pakai gunting? Kudu rada seni. Biasanya kan pakai cungkir. Apaan cungkir? Cungkir besi, kayak besi gitu. Aing mah teu lepal makan begitu. Supaya jadi cantik, Ya. kita tuh harus pakai ini. 2025 sekarang teh Mungkin coy. kali di bonding itu mah ya. Entong dikali goblok, diguntingan, dikali. Tapi perasaannya saya bau ini teh kucing. Siang ngawelu meureun. Bapak abah ini nyaduk. Saotik. Baik nganak. Aduh. Buduran ini mah. Aduh. Sama nong polo. Babah itu jalan ke mana itu, Bah? Ciicut. Cicut. Oh. Didinya sok aya manuk gede. Manuk apa? Moal dibejakeun. Maksudnya manuk apa? Kepo sia mah. Cacing awi apa tekukur? Aya eta duanana. Oh, iya. Bah ini singkongnya udah mulai dipanen nih. Ini teh udah ada yang nyangkol. Oh, siapa yang nyangkol? Tukang engkol. Oh. Nyetang kui goblok. Iya. Aduh, siapa banyak tanamannya Jadi manusia tuh harus banyak rajin. Iya. Aduh, aing mah awas. Jangan terlalu deket-deket. Nggak bakalan diinjak, nggak bakalan. Ini teh tutorial. Tutorial. Iya. Saya kesini dulu ya. Ya. Aduh, astagfirullah. Berat. Ya, dang heula tong gawe wae. Dang heula. Berat euy. Bisa arek nginum tah, koe geus pangmoakeun cai. Bisi kurang sakua saya kompan koe pangmoakeun kita. Emang aing teh da sibuk ti isu ke? Heeh, pan aing perhatian. Atuh nuhun sate acana. Aing dibere nginum sakieu. Awak sagede kieu. Siang ngagubug cai sakieu. Ai kastos sagede kitu. Atuh pura aku ditemahi. Tong loba cincong dang heula anu. Sok nemen. Akan tah. Aing titah raya anu kieu. Tudang heula itu udah ieu Siang ngalanteran make lonca. Atuh pan di Tegala di dia. Atuh jorsing di Tegal ge eta mah kudu ngalah heula, intinya ngahakan. Sekali-kali aing teh berepna pizza. Oke weur dengakan kitu mah. Aing Asum. Ya di eta segala dihakan. Itu buru daang dibawa di wadahna ku dewe. aing makan puasa. Puasa rojam. Puasa ari tadi barang teu isu. Keur puasa rojam kene can beres. Buru lah hidang ieu nya ieu. Sakirena ye cai arek di inum mah aing geus mamawa jauh-jauh capek ieu. Cai ge sakompan ngeunteran ge pan. Keur puasa. Hari tadi isuk ditanya Allah. cenah henteu. Poho.
Tidak dingahakan godading. Eta mah pamere ti mah uyum. Aing aya pasakit. Ripuh. Bae pamere mah nya. Aing ge ripuh nih mah. Aing erek dangwal. Moal. Keur puasa lambung. Lambung Awas. aing mah. Aing Bar lambung ieu leuncak dihakan cengek. Tara. Tara geus nyeri huntuna. Gusti. Geus teu neurak lah kalau mah kalemoh Ya meureun. tulamotan kastrolna ieu. Gusti nu Agung. Kacida sia mah awas aing keur ngored can beres-beres. Aing bawa wekong balik lah. Ngoret teh make cungkur, make gunting. Cungkir. Cungkir. Wores sama ngomong balelol itu Tegara, sekarang tahun berapa? Ah, berapa? 2005. Didengekeun Aduh. Ah, sangat pibanguseun sekali ieu aing geus ngagadag nu kieu jauh-jauh. Hei, kamu mau pulang? Mantog aing Kalau ada Mae, salam dari bodo aku. amat teuing. Anak-anak zaman sekarang suka gitu patut ke saya. Aing panen Wah, isukan. abah mah nipu saya sampai kesasar. Gak ada jalan ke bawah mah. Emang Aisyah ka mana? Mau pulang Ka mana? Ka ke Bandung? Bandung. Iya. Atuh kadinya cek Lah aing. ke kebun saya. Heeh, Iya. kira Bandung. Oh jalannya itu dia agak licin. Oh, begitulah kalau di sini. Iya. Jung atuh gara mantog. Abang mau pulang? Enggak. Hah? Enggak. Yuk, pulang duluan Enggak. ya. Jong ngajangkor. Ya Allah, nusa tangkurakeun manusia zaman sekarang mah musingkeun. Cangkeu.